Ngomong-ngomong soal cinta-cinta teh aya 3 kriteria, hiji cinta kapaksa, 2 cinta karena, 3 cinta seutuhna. Mana ari cinta kapaksa, contoh jelema rumah tangga ceuk nu nanya, nyi kah betah rumah tangga jeung salaki teh? Duh bapak, dirasa-rasa rumah tangga 8 tahun lilana terasa hampa. Nah, cinta abdi bertepuk sebelah tangan. Ari kitu, salaki memang bogoheun ka abdi tapi abdina kurang pati bogoh. Geuning sia daek dikawin. Daek sote baheula dijodohkeun ku kolot. Berarti kapaksa. Ke ari anak sabar hiji ayeuna. Ari anak mah geus 8. Boa edan. Ngaku cinta kapaksa ari anak geus 8 beureun satahun hiji heuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya dalilal khayyara dulluna ala tariqis sadiqin. Amin. Waj'alna min ibadikal mu'minin waj'alna min ibadikal muslimin waj'alna min ibadikal muttaqin waj'alna min ibadikal muhsinin waj'alna min ibadikal mukhlisin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Al-ayah wallahu a'lam bihaqiqatil murad labdun wa ma'nan. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam innal isra'i wal mi'raji ta'limun li ummati. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Hadirin lemur semono turung ngidul bahe ngalir cobor ngulon mentas jalan kacaina ngaransari katampian tina mijina saketi alun-alun sewo cengkal sapersep daria tatangga desa. Lemah luhur menang ukur, lemah putih menang ukir di auran batu bulut sing kariceup sing hariyeng tandang tanding lir orai sancamoyan. Sim kuring ti Cianjur turun gunung unggah gunung Mapai Lebak jeung bungbulang nete akar ngeming jangkar mipir pasir nolong kawing nyisi lamping nepis wiring nyog anyog ka ieu lembur Cibolang ngaranna.
anu mana waktu terus maju patumu-tumu zaman kaliwatan halodo kasilih ngijih ganti bulan ganti tahun disiksi ku menit dicacag ku mangsa diwengku ku waktu yuswa urang sadayana teu karaos awahing ku genah jeung betah kemelanang di alam dunya sok sanaos dirungrung ku kabingung ditumpakan ku kasusah nete semplek nincak semplak itu salah kilain dia eueuh ragap teu aya usaha di modalan badag tigi celek letik sumawona dagang timbul hutang tani timbul daki kuli oge tak tai monyetan lompat ka darat ti soledat gidi kacai tiga jebur balik ka imah nyarampak tukang kiri di nararagi tapi kekeh sok sanajan kitu kangaranan manusia kumelenang di alam dunia kabeh oge hayang paambrok jeung kabunga sokomo urang salaku umat Islam kabunga hayang karandapan di dua tempat di dunia hayang pinangih jeung kabagjaan di akhirat hayang kapetik hasilna ka ala buahna kapiboga ganjaranana sarta dipernahkeun dina tempat nu dipikaridho ku Allah sawarga ngaranna mugia kum sadaya nu hadir khususna sing jadi ahli surga amin ya Allah ya Rabbal ku hal eta puja urang sanggakeun ka Allah azza wa jalla puji ka Gusti nu Maha Suci salawat miwas salam moga dilimpah curahkeun ka junjunan urang sadaya anu jadi mata holangna dunia paduka termulia baginda tercinta Habibanna Muhammad kahormatan anu utami tumbuhing tina ati sanubari kasanggakeun ka para kiai, para hujaj, para masyayikh, para asatid, para ajengan, para tokoh masyarakat, ibu bapa, pemuda-pemudi, remaja putra-putri, sepuh miwah anom, tekakantun para murang kalih teu hilap staf organisasi kepemerintahan mulai dari bawahan sampai atasan bapak kepala desa dugi KRT na panitia penyelenggara sinareng jajaranana oge pengatur waktu penata acara anu sami kusim kuring dipihormat kalian mugia ku Allah dimuliakeun. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang sadaya diirodah tur diinayah ku Allah subhanahu wa ta'ala dikarsakeun kumpul ngariung patepung lawung patepang wajah hempak marbayak sadina ieu saah. Taja lintang nu janten marga lintang tinembungkeun sifat abdi salaku hamba Allah ngagugurkeun kewajiban sejatolabul ilmi dina raraga mieling kana peristiwa mulia kejadian anu agung tumiba Isra sinareng Mi'rajna ka baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan sagala rupi pengorbanan ibu bapa aya oge nukur korban suasana aya teu aya nu ngarasa tiris nu hareudang nu tunuh da katingal di diukna kieu nu cangkeul wae aya da teu daek cicing diukna unyan inyen. Mudah-mudahan segala rupi pengorbanan urang sadaya sing jadi tanda bukti cinta urang ka baginda Nabi. Amin. Urang dia cinta ka Nabi Muhammad. Nu kompak jawabna cinta. Tong nyentak kang biasa we. Ngomong-ngomong soal cinta teh aya 3 kriteria, hiji cinta kapaksa, 2 cinta karena, 3 cinta seutuhna. Mana ari cinta kapaksa contoh jelema rumah tangga cek nunanya nyi kah betah rumah tangga jeung salaki teh duh bapak dirasa-rasa rumah tangga 8 tahun lilana terasa hampa. Nah cinta abdi bertepuk sebelah tangan ari kitu salaki memang bogoheun ka abdi tapi abdina kurang pati bogoh geuning sia daek dikawin daek sote baheula dijodohkeun ku kolot berarti kapaksa ke ari anak sabar hiji ayeuna ari anak mah geus 8 boa edan ngaku cinta kapaksa ari anak geus 8 beureun satahun hiji heuh. Kedua, ayat cinta teh cinta karena aya tujuan lain siga mana contohna
ABG keur mujuhna geulis kawanti-wanti endah kabina-bina geulis bawa tinggal jadi endah bawa ti kodrat namun ditilik ti gigir leungik ditetep ti hareup sieup ti sawang ti tukang lenyang ret kana tarangna lancah mentrangan irungna kewung-kewungan pipi katumbirian pamenteung daun seureum mun ngayun ka deudeuh waosna gulagu mantung gadona nog sapotong lameina ngagundewa cangkengna ngabiola bitis da ngajantung cau mangala aduh hai lah pokona mah. Tapi cek urang Cibolang mah nu geulis teh anu kitu ece di mana awewe nu potongan awakna kijang panter eta geulis. Naon cenah Ustad kijang panter teh kaki panjang pantat banter. Abdi mah dangora keneh pemuda bujangan keneh resep kalian kanu kitu tapi di mana gadis awakna jangkis. Naon ari jangkis jangkung ipis. Triplek juga kan Bapak manggeus kolot resep teh kanu irungna banggir awakna bang tah nu kitu mah katalahna si BMW naon ari BMW bahenol montok weleh-weleh hanya kal ABG nun cantik jelita usiana belia daek dikawin ku aki-aki umur 150 tahun pedah aki-akina beunghar lega sawahna loba duitna mewah mobilna si grong gedongna bahkan si aki janji ka calon mitohana mun aing janji kawin kanyak manyeh ke manyeh inyong bapakna ku aing ka Mekah geunder teh hayang ka Mekah gratisan mengongkosan anak parawan dibikeun ka aki-aki tungtung nama anakna ruksa ka Mekah henteu ripuh tamah katilu aya cinta teh cinta seutuhna inilah yang dimaksud dengan cinta sejati inilah yang dimaksud dengan cinta hakiki cinta sejati sabda Nabi ngabogaan 3 ciri sidqul mahabbati fi salasi khisalin ari ciri cinta anu sejati eta 3 rupi hiji ayah taro kalama habibihi ala kalami goirihi jelema cintana sejati ka baginda Nabi sok ngutamakeun parentah Allah jeung Rasulna tinimang parentah anu sejenna tadi ibu bapak kompak ngajawab cinta ka Nabi Muhammad yuk penting ieu urang muhasabah diri ngukur kakujur nimbang ka awak sejauh mana kaki kita melangkah melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya kuring rek nanya ibu bapak pemuda pemudi urang dieu lamun beres salat maghrib salat isya sok tuluy kamarana euy tuluy kamarana padahal Rasul marentahkeun di mana anjeun beres salat fardu utamana ulah waka incah balilahan tina tempat diuk sabada salatna sabab di dinya malaikat rahmat mangmentakeun hampura ka Allah keur ka jalma nu teu robah diukna sabada aweh salam tina salatna alias wirid tarojol teh ibu-ibu Ustad cuma asok anteng diukna sajadah mau kena nyampai keneh ngan bari nyarane tapi bari naon nyaho HP karek aweh salam geus OTW deui wae teh eta di Cianjur Bu nu kitu teh di dieu moal pati beda insyaallah. Kadua wa yahtara mujalasata habibihi ala mujalasati ghairihi jelema cintana sejati ka baginda Nabi nomor kadua sok minang hadir minang sumping kana tempat-tempat tu sering dilinggihan ku Kangjeng Nabi mana masjid majelis ta'lim majelis salawat majelis zikir majelis manakib majelis ratib dan majelis qiraatul Quran alhamdulillah sok aya di dieu pangajian bapak-bapak jeung pemuda osok kompak siga kieu osok alhamdulillah kade ulah cara urang Cianjur batur ngabring ka pangajian ngaleukeun keuing ngabandalet ngemat-ngemat nyatang pinang manehna makalakah mapai-mapai leuwi bari nyoren jejer ngajingjing kempis ngeupel-ngeupel eupan batur ngaji seeta kalakah nguseup sok aya di dieu batur ngaji manehna nguseup
Kira-kira aya moal? Aya moal. Moal aya anu ngaku moal. Ibu-ibu osok kaladir ka pangajian, kedul getol kade datang ke pengajian ke majelis taklim tempon-tempo lamun anyar panen salaki anyar gajihan gidik ka kota meli baju kabaya organ di samping Nurul Aini kerdungna Humairah senalna merek rindi matching welah pokona mah aya sesa duit nyimpang ka toko perhiasan meuli kongkorang 2 belit pahili jeung kolotok muning gelang pinuh tina pigelangan kana kelek da keupatna ge kieu tah gengge we nepi sagede cingir kakarek sumanget gidi ka majelis taklim naon sababna aya hate kadua pamer diuk di madrasah di tengah tekung sila jamaah pinuh kakarek si ibu action ih nu ngaji teh lobaan anjeunna mah buka bajuna hareudang ibu diukna di juru masih kene kosong kokolo cerokan can turun leungeun teh can nanya sabaraha gram aduh ngaji teh emo koe cangkeul nyang hunyar padahal nemongkeun gengge mun diriweuh rame di madrasah teh ternyata isukna diriksa suratna palsu emasna duble paingan bodog punukna teh atuh katilu wa yahtara ridha habibihi ala ridha ghairihi jelema cintana sejati ka baginda Nabi sak minang milampah perilaku nu dipikaridho ku Allah jeung Rasulna tinimang perilaku nu didorong ku hawa nafsu ibu bapak hoyong menang ridho Allah hoyong henteu seberapa penting ridha Allah untuk manusia kacida pisan pentingna naon sababna jalma lamun geus menang ridha Allah jalma lamun geus aya dina ridhona Allah tong di dunia ke di akhirat tong di surga di neraka bakal karasa tiis insa contoh di dunia aya penjara di penjara aya 2 golongan manusia hiji tahanan kedua penjaga kertahanan mahripuh jeung balangsa kacida naon sababna dahar didinya sare didinya kadang modal oge didinya sabab keur dihukum tapi beda keur penjaga najan cicing di penjara manehna bungah kacida naon sababna mani sadaekna dahar saseubeuna pake saginingna bahkan tiap bulan keur penjaga mah narima gajihna bener matak lamun tahanan dikaluarkeun ti penjara atoheun bungah kacida sabab bebas tina masa hukumanana tapi sabalikna lamun penjaga dikaluarkeun ti penjara dengan tidak hormat alias dipecat manehna bakal nalangsa sabab bakal eureun narima gajihna contoh deui di dunia aya seuneu ceuk adat seuneu nutungkeun ceuk adat seuneu bakal ngaduruk imah hiji kahuruan belanwir teu datang tatangga teu manyuran imah bakal beak jadi ruhak laras ibu tapi beda kajadianan Raja Namrud jeung tentarana ngumpulkeun suluh loba kacida suluh geus ngagunung Nabiullah Ibrahim diasupkeun kana jero gunukan suluh diseuneut ngagugudag tepi ka pareumna seuneu parem suluh beak jadi ruhak Nabi Ibrahim lain tutung tapi sabalikna bardan wassalaman ala Ibrahim kalakah ngadeg-deg kabulusan naon sabab Nabi Ibrahim aya dina ridho Gusti Allah sahawae jalma nu bakal menang ridho Allah teh ibu nyata jalma nu sok ngamumule kana mutiara titipan Allah mutiara hidup mana mutiara hidup titipan Allah nu mampu nyalametkeun kahirupan manusia dunia akhirat sesuai sabda Nabi arba'atu jawahiro fi jismi bani adama alaihi salam 4 untayan mutiara nu mampu nyalametkeun kahirupan manusia dunia akhirat sabaraha hiji cenah sabaraha hiji jang sabaraha hiji 4 berji 50.000 kade jang kala aya teh duitna je
Oh aya kadejang kadejang asa ka dia ieu nya aya duit teh mere duaan ya kang duaan kang tu jeung tukangna sok ka dia hayang berkah tina ngaji hayang cokot duit sok sok kang kade kang kena nah gitu aduh aing kalah ganteng ieu mah euy Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa magfiro tuh cana korsina sok ka dia tah sok diri tuh calik sok diri tuh maksud uing mah korsi ngeunah ieu ieu mah najan empuk sim kuring beteungna kateken eungah ieu mah geunah heueuh nya oh da empuk tah mah sabara hiji mutiara titipan Allah nu mampu nyalametkeun kehidupan manusia dunia akhirat opat anu opat teh mana hiji pal aklu kaduana wa dinu katiluna wal hayau kaopatna wal amalus soleh hiji akal dua agama katilu gede rasa kaera kaopat amal soleh hiji naon hiji akal dua agama katilu gede rasa kaera kaopat amal soleh hiji akal kadua agama katilu gede kaera gede rasa mal gede rasa naon malu lain gede kemaluan kaopatna amal soleh bisa urang sora maneh mah bisa sora urang heuh ye 20.000 urang langsung manget DP tenang calik cicing heula sakitu digaji hayang turun cicing uing ngarah aya batur keung pan na panggung sorangan gitu. Kenapa manusia dititipan 4 mutiara oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebab Allah nyiptakeun makhlukna di alam dunia di antarana 3 kategori makhluk ciptaan Allah. Hiji jamadat, kedua jismunam, katilu hayawan. Hiji jamadat, kedua jismunam, katilu hayawan. Naon ari jamadat teh nyaeta benda-benda keras di antara namana besi, batu, behel, kaca, eta teh tara naon? Tara reuas. Manyahara ripu. Aya mangpaatna eueuh batu keur manusia aya paragi naon ari batu angge mabet batu edan batu paragi mabet bisi ibu kababet keur liwat atawa kenteng bocor si ieu lamun bangunan hayang kokoh kaluhurna handapna kudu dipasang naon batu teh naon nyaeta batu dikombinasikeun jeung adukan disebutna pondasi. Nah atuh keur mabet jalan hayang teas hayang alus hayang kokoh kuat ditincak ku toronton ku beus anu beratna puluhan ton naon anu jadi media pertama ditanam kana taneuh batu segede-gede hulu geus batu segede hulu diampar deui ku batu segede pereup disebutna barang kirikil
aing barangkal si eta kerikil. Geus batu segede peureub diampar deui ku batu anu segede-gede inung leungeun disebut batu koral. Geus batu koral diampalkeun tuluy batu sekrining batu giling anu lemes diaduk jeung semen disebutna jalan cor. Lamun eta batu lemes diadukna jeung aspal disebutna jalan hot mix. Kahar teh nama mabet cicing. Jadi urang teh supaya nyaho mangpaatna batu laras eueuh. Kadua makhluk ciptaan Allah teh disebutna jismun namnon ari jismun nam teh kasep makhluk ciptaan Allah anu sok hirup, sok ngagedean, sok ngaheurasan. Tapi tara penuh pinah didinya we cicingna naon Tangkal. benar ibu geus ka mana-mana tah pikiran. Tapi osok nu kasep hirup, osok ngagedean, sok ngaheurasan, wayah kumaha subuh. Aduh parah ieu. Jadi si Ujang mah sare sorangan hudang duaan. Jadi ulah piktor lamun keur ngaji mah kudu fokus bener tuh. Tatangkalan di antarana contohna tangkal kalapa heueuh. Hirup tangkal kalapa. Dina penek jadi jangkung cirining hirup. Osok ngagedean tangkalna. Dina sagede leungeun nyata jadi sagede Gajah. Galon. Gede-gede ting segede gajah di mana tanggal kalapa segede gajah? Ieu masuk ngeruksak dalil. Eta tangkal kalapa sok ngaheurasan. Nya heueuh pangna bisa ditaekan ge heuras. Ari bapak-bapak mah lain ditaekan ngaheurasan di mana geus heuras kakarek naik. Tuluykeun. Ibu ari tangkal kalapa sok penuh pinah tara teu kabayang lamun tangkal kalapa pipir imah tengah peuting pinah ka tengah imah riweuh moal suhunan rujad keramik bararejad heueuh jeung riweuh we aya eueuh tangkal kalapa nu pinah ka imah teu aya nu geus jadi bahan mah sok damal meunang jeung uing mah. Katilu makhluk ciptaan Allah nomor katilu disebutna teh hayawan. Ari hayawan teh sok direken hewan. Mana hewan teh kasep makhluk hidup ciptaan Allah nu sok gadag gidig, sok gerak, sok lelempangan, sok dahar, sok nginum, sok sare, sok disada, sok nyora. Di antara na manusia ujung domba. Manusia sok lelempangan, domba sok gadag gidig, domba sok barang dahar, jelema sok barang tua, domba osok nyora, jelema sok disada, kumari sora domba mbe domba galau teman. Kade sora domba teh aya 3, domba jalu, domba bikang, domba anakna. Domba jalu kumaha ibu? Be. Lamun domba bikang keur nyiram apaan sabal nu nyiram lahir. Lamun domba anakna punten da kuring maki kituan ge punten jadi duit sok maneh sok domba jalu kumaha be nyerep saeutik euy. Domba bikang keur nyiram aduh eta mah domba bikang kaheumpikan. Ari domba anakna kasep seuri ieu mah punten ibu punten geuning lamun sora domba dipetakeun ku manusia bari teu bener teh seungseurikeuneun leres teu
Leres. Tapi loba laku lampah doma dipigawe ku manusia, bener tak? Bener. Ari doma sok salat tara, Tara. doma sok ngaji tara, Tara. doma sok puasa tara, Tara. aya jelema nu tara salat Loba. kitu ngaji mah. Aya cenah ayeuna jelema nu tara ngaji, Ceur. aya jelema anu bulan Ramadan tara puasa. Loba. Loba batur puasa manehna jajan sama. Samangka. Aya cenah jelema nu sok kawin siga doma. Aya. Ari kadoma mah kawin, lamun ka jelema mah nikah. Bener teh? Nah naon bedana kawin jeung nikah? Ari kawin mah diteken make urat. Ari nikah mah diteken make surat. Sesuai administrasi. Heeh. Mohon. Bade kasaha nikah? Mereka istri itu, Pak. Nya heueuh, manya LGBT atuh. Bade ka istri dah sanes kana botol Sprite nya.